kunaon sipah geuning guling gasahan bae naon nu di pikiran bapak tidak ada pokoknya bapak selalu ngait ke masjid padahal jam hiji eta teh terus bapak reka mana reka masjid lamun aya salaki menta ka masjid jam hiji patut dicurigai buah-buah lain ka masjid ieu lalaki urang ieu nya eta perlu diuntit ditungturkeun cika mana asupna eta jalema nya ngomong nama ke masjid pokoknya hati papa terpaut dengan masjid ingat baik ke masjid lah air mata buaya masa jam 1 rek asup ke masjid lagi jam 4 masih kunci keneh jam hiji keluar imah rek ka mas buah-buah ya kamana ieu asupna ieu salaki urang rang da nyahoan geuning Allah